Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui murid-murid kelas 4 sareng Ibu Abila dina pelajaran bahasa Sunda. Nah, ayeuna urang atos ngincak kanu pangajaran 2. Pengajaran 2 dinten ieu urang bakal sasarengan diajar mikaweruh pamenta. Nataan kalimah pamenta, nyieun kalimah pamenta sareng ngucapkeun kalimah pamenta. Ayeuna mikaweruh kalimah pamenta. Kalimah pamenta nyaeta kalimah anu diucapkeun upami urang palai hiji barang atanapi aya kahoyong. Contona, Bu, hoyong ngaraosan atuh sangu goreng lada teh. Tah eta kalebet kanu hiji kalimah pamenta. Atanapi jang nyobian salak teh hiji mah. Tah eta hartosna kalimah pamenta nyuwunkeun salak. Anu salajengna nataan kalimah pamenta. Dina buku hidup aya 10 kalimah anu patalina sareng kalimah pamenta. Hayu urang tatanan kalimah pamenta anu sopan teh nu mana wae. Pek pilih ku hidup anu mana kalimah nu sopan, mangga dicontreng dinu kotak anu aya di sapaliheunana. Upami kalimat pamentana kirang sopan, mangga disilang. Nah, ayeuna urang latihan nyieun kalimah pamenta. Sapertos kumaha contoh soalna? Sapertos kieu. Contoh soal nomor 1. Doni hoyong buah. Mangga ku hidup damel kalimah pamentahna kumaha? Pak, pangalakeun buah anu asak atuh hiji we. Sapertos kitu. Atanapi contoh soal 2. Rudi hoyong nambut buku. Kumaha kalimat pamentana? Dimas, abdi nambut buku bahasa Sundanya sadinten we. Tah eta contoh kalimat pamenta. Ayeuna urang sami-sami latihan ngucapkeun kalimah pamenta. Contona sapertos kieu. Hidup hoyong kueh ti Mamat. Kumaha cara ngadamel kalimah pamentana? Mat, punten ngaraosan kueh teh sakeureut. Upami nu kaduana, contona hidup nyuhunkeun artos ka Bapa. Kumaha kalimat pamentana anu sopan ka Bapa teh? Sapertos kieu. Pa, nyuhunkeun artos kanggo meser buku kitu. Anu katilu, contona hidup hoyong dukuh ti Mang Jaja. Mang Jaja gaduh dukuh seueur tapi hidup hoyong. Kumaha kalimatna pamentana anu sopan? Sapertos kieu. Mang, punten nyuhunkeun dukuh tilu siki we. Tah sapertos kitu. Biasanya mangga hidup di bumi latihan ngucapkeun kalimah pamenta. Tiasa latihan sareng rerencangan di bumi, tiasa sareng teteh, sareng aa, sareng ibu, atanapi sareng bapa. Sadayana, alhamdulillah materi dinten ayeuna tos rengse ngeunaan mikaweruh kalimat pamenta. Nataan kalimat pamenta, nyieun kalimat pamenta sareng ngucapkeun kalimat pamenta. Nah, terus-terusnya sadayana tugas kanggo hidup dinten ieu ngeunaan dina kalimah pamenta nyaeta pek ucapkeun 3 kalimah pamenta, mangga dikirim ka ibu lewat voice note. Diantosnya tugasna mung
sakitu. Wilujeng tepang deui minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi